Assalamualaikum, Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Dina pangajaran bahasa Sunda ayeuna urang diajar ngeunaan rarangken hareup. Aya nu uninga naon ai rarangken hareup teh? Hayu urang pedar. Rarangken nyaeta ngang nu disambungkeun jeung salah sahiji kecap nepi ka hartina jadi robah. Dina bahasa Indonesia mah disebutna imbuhan. Merendahkeun rarangken bisa dihareup, nyesel di tengah atawa ditukangeun hiji kecap. Kecap nu geus dirarangkenan disebutna nyaeta rundayan. Tah, ayeuna urang diajar 3 rarangken hareup. Nu kahiji rarangken hareup di, anu kadua rarangken hareup ka, anu katilu rarangken hareup ti. Anu kahiji nyaeta rarangken hareup di. Contoh kecapna di sarung. Hartina nyaeta make sarung. Kecap asalna tina sarung ditambah rarangken hareup di. Contoh kalimahna galih indit ka masjid di sarung beureum. Nu kadua nyaeta rarangken hareup ka. Contoh kecapna kadupak. Hartina teu kahaja aya nu ngadupak. Kecap asalna tina dupak ditambah rarangken ka. Contoh kalimahna galih lempang di sisi da sieun kadupak motor. Nu katilu nyaeta rarangken hareup ti. Contoh kecapna ti guling. Hartina teu kahaja ujug-ujug ngaguling. Kecap asalna tina guling ditambah rarangken hareup ti. Contoh kalimahna nyaeta aya mobil tiguling lebah tanjakan. Saparantosna siswa-siswi ninggal video pembelajaran tadi, mangga ayeuna pidamel pancena sapertos dina contoh. Pancena diserat di buku tulis bahasa Sunda. Siswa-siswi sadayana sakitu wae pedaran dina danget ayeuna. Mudah-mudahan naon anu tos dipedar dipikahartos ku sadayana. Wilujeng patepang deui sareng Ibu dina video pembelajaran sanesna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.